ya pesenan teh can datang lainnya itu tukang paket teh. Geus kesel aing yang ada goan kalau jam sabaraha ieu. Lah, ning geus we lah. A few moments later. Assalamualaikum. Nah, kang paket juga nak. Buat aing tukang paket. Terus Pulau itu Pak. Masuk aja. Ayo bisnis. nah siapa paling ge minta udu datang minjem duit. Mau bisnis penting nama ya. Benar. Ayo sok atuh ka jero. Jadi gini Pak, maksud kedatangan saya ke sini teh Pak. Hop, stop. Nah, aing ngeri beuteung ya. Mulus beuteung ge keur bekan sebenarnya aing da. Cicing lah. Balik Pak. Cicing, magwan. Pak Kadus lila euy. Saya tukang paket. Paket A. Ya paket A. Oh. COD sana sih ya. COD A. COD euy, kebeneran. Oh, Pak Kadus na. Salah Pak Kadus motret. Oh, muhun, saya jamin muhun. Tuh, baju lagi Pak Kadus motret. Ya, COD-nya. Ya, muhun. Ya Pak Kadus COD naon euy? Aing curiga ieu mah euy. Sek kok aing. Wah, baju euy. Halus ya mah. Baju Rio Apparel nih. Wah. Wah, muncul naik halus deui. Anjir. Rio Apparel atuh men. Aya aing keur main bal teh euy engke lumayan aing kacong ku aing kok. Hatur nuhun ka Iman, kaos tos katampi aduh bagus sekali mudah-mudahan usahana sing lancar sukses tak kabarudak anu bade hoyong kaos tinggal ieu bae ka Rio Apparel aya di dieu ieu naonna namina teh lah